Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina danget ieu urang tiasa tepang dangu deui nya sareng Mang Ridwan dina acara carita dongeng Sunda. Hasil karangan Kang Rudiansah dina jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian anu ka-18. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan. Sok ger. Mitra hanca kamari bagian anu ka-17 teh namanya Duika. Sedengkeun maurat harita anu memang jirimna bisa pindah tempat sakedet netra teh gancang mapag panarajang lawan ku iteukna anu geus aya dina ceklanana deui. Tah namanya Duika nya mitra mangga atuh urang lajengkeun kalayan Bandungan sing Duika rengsena mangga. Geus kitu atuh seak hiuk. Maurat gancang ngahumatkeun iteukna dipake nakis iteukna Maratmi. Atuh pretrak dua iteuk koe terus diadu harita teh tanpa bisa disingkahan deui. Tapi ngan untung iteuk Maratmi henteu nepi kapotong oge lantaran ngarti iteuk nama urat memang ngandung tuah kasakten. Daligdeug, maurat jeung Maratmi tembong awakna pating daligdeug ka tukang, balas bentrokan tenaga batin ngaliwatan iteukna masing-masing. Bareng jeung kitu, gajeleng deui harita teh. Maratmi maju deui nyusul tepus ku panarajang susulan, najongkeun suku katuhuna kana iga burung musuh. Ngan orok kaya, Maratmi kudu narik deui sukuna ka tukang. Samemeh serangan bisa nepi kana sasaran. Ari sabab mun teu kitu pincurangna bakal nyeri ka babuku iteukna musuh. Anu ngahiuk arek ngarah kana bincurang katut bitisna Maratmi. Harita teh rada diserong bogokeun. Hiuk seak kulawit plos. Iteukna mah urat ngeplos ka tempat kosong. Ari Maratmi nempo balasan musuh ngeplos teh. Harita hatena kot kapunga sarta teu ngangkekeun deui gero Maratmi ngagero. Urat. Robas ya. Wujud maneh jadi bagu. Wah. Ceuk Maratmi mimiti mentangkeun ilmu sihirna tapi harita Maratmi jadi ngaranjuk kaget sabab ilmu sihirna beu mampu. Maurat tetep tagen dina tempatna. Kerenyam deui atuh mapatkeun deui jampe pamakena aji pamatrina. Apa sia. Jadi cangkal caringin nya urat aret sia. Wah. Ceuk Maratmi masih keneh panasaran ngagunakeun ilmu sihirna. Tapi anger we. Masing geus sababaraha kali dicobaan ge ilmu sihirna Maratmi mungguh teu neura ka maurat mah. Geus meh genep rupa tatangkalan jeung sasatuan disebut. Maurat masih ngajanteng cicing dina tempatna jeung teu robah tangtunganana ngadon nyarenge seuri bari nyarita. Ilmu sihir naon eta teh geuningan teu ngaruh pikeun kauja Mahayadmi. Geus cukup acan tarungna Ratmi.
Ya tukang dongeng cina bisi keselen dulu. Orang tarung teu anggeus-anggeus. Wah, naon urusan anak jeung tukang dongeng dulu. Urang-urang beda deui. Urusan urang oge can anggeus dulu. Pokoknya tukang dongeng kudu tanggung jawab namatkeun ieu dongeng. Pokokna mah awas we yo. Eta tukang dongeng. Keun ulah ngomongkeun tukang dongeng bae. Ayeuna mah awas sia rasakeun urat hapiat. Sabuk us Maratmi temong geus mino deui maju ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Kuma urat gancang dipapag deui harita teh sarta maurat anu harita kakuatan aja dinamahan deui teh bareng jeung tadi aya anu nyaliara kana sakujur badana. Geteran hawa gaib anu ngajadikeun kakuatan ati kelipet leuwih kuat batan tadi. Susah katembusna ku kakuatan musuh ayeuna mah. Harita we waktu Maratmi nibankeun panarajangna, kakuatan maurat estu teu bisa katembus. Malah sabalikna ngadon Maratmi anu ngacungkal teter ku kakuatan musuh. Hiat. Lubus ya kula ngajar urat. Asakeun. Teu bisa kicu anjika. Anjika anu kudu lubuh masih kula ngajar. Ratmi. Hiat. Sabuk des jebrot. Aw. Koloko. Alah. Aduh. Jungkal kedebut. Ayo. Ya. Maratmi tembong gagerungan dina luhur lemah, ngacungkel kadorong ku tenaga lawan. Geus teu bisa menyat deui gulang-guling dina luhur taneuh, can wakabiseun hudang deui tina ngagolerna. Aduh batang panas. Panas alah. Panas sekuat. Sekuat urat Ampun urat ampun. Aduh, yang aduh, yang ampun, urat ampun. Cek Maratmi ampun-ampunan ngelengis mata kuatir. Tatu di jero lumayan parna. Sarta waktu erek disampurnakeun ku maurat. Anu ngarasa teu tegaeun nempok Maratmi kayan kitu. Getih hideung harita ngabulai maseuhan pipina. Rangkog maurat ngarengkog deui awakna ka tukang bari mencrong seukeut ka palebah Maratmi. Anu ngadadap bijil seuneu tina bujalna laju ngalentab kana sakujur badana. Bareng jeung iteuk hoena anu jol ngablesat ka jomantara laju ngiles ka teuing ku beleg-begna peuting. Ninggalkeun jasadna Maratmi anu kiwari tinggal areng. Renghap maurat narik napas jero sarta teu nyangka tarung teh bet bakal pikitueun akhirna. Geraneng harita ngomong sorangan dina jero hatena. Hamboya. Yatmi. Yayain ulah kejam jeung tajangas. Tapi bomongan anjeun anu ngalakeun wae ka jiji kauya. Anu ahnya. Anjing kudu kajujuk ku hawaseunnya amaya kajut. Jang anjeun sodaan jadami. Sakaya ieu. Kula hampura ya jemi. Cek maurat bari rumahuh manehna ge mungguh capek atuh. Malah ampir-ampiran hanteu manehna oge. Dina lumangsungna eta tarung. Sasatna hidup dan mati hitunya tarungna teh. Sarta ayeuna cag heula kaayaan maurat oge Maratmi anu geus hanteuna. Gugur perang di medan laga. Sarta iteukna anu ngabelesat duka teuing bakal kamana muragna.
Nah bakal aya jalma sejen anu manggihan eta itek atawa moalkeun mun geus waktuna bakal kaguar deui. Sarta yeuna urang balikan deui mangsa ka tukang patali jeung kaayaan di Piranisa. Harita teh sakumaha naker tanagana oge hayang bisa ngayonan Ki Darma maya tetep eleh sarta ngutahkeun getih cukup loba awakna ngakedebru laju kapiuhan teu inget di bumi alam. Sadar kana kaayaan berebat lisa katut Silpi notong-notongkeun maneh lumpat satakerna kabur ngaloloskeun diri tina eta bahaya. Jeung rek disusul memang lain susuleun sabab Ki Darma masih nguruskeun maya. Darma, dewek ayeuna rek ngacurang heula ka tempatnya si Edo euy. Umat si maya kudu beunang dicangkala ku laing sarta ulah nepi ka cilaka. Laju bawa ka imah dewek terus cangcang di tempat biasa ku si laing Darma. Kadenge deui sora Mbah Berod nyarita ku batina. Ki Darma ngajawab nya masih sarua ku batina. Sedengkeun ari maya nempolisa katut Silpi kalabur teh rada regreg oge hatena. Batur-baturna bakal salamet nya oge dirina cantang tu salamet tina cengkramana Ki Darma. Maya, anu sakedeung deui bakal jadi panganten Mbah Berod. Ayeuna mah geura pasrah deuleu Maya. Pikeun caos dibawa ka imahna Mbah Berod. Nasis turunan deuleu Darma. Tibatan kuring dicangkalak tuluy dijadikan pamajikan ku si Berod. Leuwih hade kuring ngacampana jadi bukan dia patepatan deuleu kurang ajar. Oh, teu bisa kitu Maya. Kaula bakal tetep ngajaga kasalamatan adika. Pikeun nyumponan ka hayang Mbah Berod kitu tah Maya. Eta karek sawangan maneh deuleu Darma. Rasakeun nya kurang ajar. Hepiat. Maya ngadorongkeun dua dampaleungeuna harita teh. Di barung kuda-kuda anu masih keneh weweg. Jeung kajeun fungsi ngalaman utah getih oge Maya teh tetep masih kuat pikeun neruskeun tarung ngaliwatan tenaga batinna. Seak deus Ki Darma gancang mapag kekuatan batin lawan. Dua dampaleungeun sarua didorongkeun ka hareup. Sajajar jeung suku katuhuna anu ngarangseg maju, suku kenca nyerekekeh semu noker ka tukang. Rasakeun kurang ajar. Hepiat. Tembong duanana silih dorong di kejauhan. Kesang tiis mimiti ranung deui dina tarangna Maya. Ngambekan ngajedud kerasa nyeri, berbayi getih tina liang irung harita bijil. Oge tina juru biwirna komo deui kuda-kudana mimiti oyag harita teh. Sedengkeun kaayaan Ki Darma tetep kuat kaayaanana teh. Teu aneh kitu teh mah sabab Ki Darma salaku dukun sakti anu geus asak dina sagarupana meh satata jeung Mbah Berod. Mataknya kitu sanajan Maya bener nguras tenaga jeung pangartina tetep moal mampu sabab Maya masih can cukup mun kudu tarung berat secara kitu mah. Kahiji can asak pengalaman Maya teh, kaduana can asak dina ngolah kalimah sarta tenaga batin antukna gologok sebrot. Maya ngutahkeun getih hirup lalamaran nyebrotna jauh kabeh hareup. Marengan kana pegatna dua tenaga batin anu bentrok. Hiup terdes. Pengkieung carijeug gebru Maya teh ngabebengkang dina luhur lemah tuluy kapiuhan diselang ku ngagerot tarik jeung panjang.
sarta caturkeun ayeuna di tempat sejen Lisa katut Silpi anu lulumpatan ningalkeun tempat tarung mayat jeung Ki Darma. Harita teh berebet kurobas cedak kalieung kebruk. Lisa tengah haja nubruk tangtungan hiji jalma anu keur lempang di hareup atuh kalieung kedebruk. Lisa labuh nangkuban ningang taneuh anu lecek tur leueur urut Cihujan. Silpi ngaranyu kaget pon kitu deui jalma anu katubruk mah sarua we labuh ngan untung eta jalma bisa ngajaga kaseimbangan badana henteu nepi ka ngalaman labuh. Aduh saha eta teh ceuk jalma anu katubruk harita teh. Nanya kanu duaan jeung tetela geuningan Mbah Edo eta jalma teh. Tapi anu ditanya saurang oge taya anu ngajawab. Silpi gancang muru Lisa anu keur maksakeun cengkat bari sumengir nahan ka nyeri. Buah dadana diteuneut kana taneuh. Remang-remang katingali aya anu nyampeurkeun. Silpi gancang ngahudangkeun Lisa bari ngajakan indit di eta patempatan. Lis, ayo urang gancang tinggalkeun ieu patempatan. Ajak Silpi bari jajantung ratu sok ingis jalma anu katubruk ku Lisa teh jalma jahat baturna Ki Darma. Laju ngabinasa kamaranehanana duaan. Lisa teu baha gancang cengkat dalaunan panon nyelang neuteup ka jalma anu keur mawa cempor. Ampun kuring tengah haja nubruk anjeun. Ceuk Lisa bari ngeleper tuurna ngadeg-deg harita teh. Mbah Edo kadenge gancang nemal. Oh tenang Nyai, tenang. Ieu mah jeung Mbah Edo Nyai. Tong sieun, abah mah lain jalma jahat. Ceuk Mbah Edo. Silpi jeung Lisa tembong silih reret bari pok meh bareng. Mbah Edo mana? Mbah Edo guruna maya sanes eta teh. Ceuk Lisa sopan nyaritana teh bari keukeuh we leuwas mah aya. Ku Mbah Edo gancang dijawab sakaligus ditanya kieu. Nya bener pisan Nyai. Kaula teh Mbah Edo anu ngaping Nyi Maya salila ieu. Ke. Ari Nyai, saha teh ya Nyai duaan teh? Di mana geuningan bangun ngemu kasieun kitu. Di udagku si Beron kitu. Ceuk Mbah Edo bari nyampeurkeun. Silpi kadenge ngajawab. Abdi Silpi bah sareng ieu rerencangan abdi jenengan Lisa pami diparcanten mah sareng laras abah teh jalmi anu disebut guruna Maya nepangkeun atuh ieu abdi rencangna Maya anu ayeuna nuju kaancam bahaya. Jawab Silpi bari dumareunda tur miharep Mbah Edo gancang nulungan Maya anu kiwari terus dipanggul dibawa init ku Ki Darma di tempat piranisa teh. Atuh Mbah Edo curing hakaget ngadenge Maya kaancam bahaya teh. Terus tumanya deui beuki antep Lisa jeung Silpi nu tadina sieun ku Mbah Edo ari sabab can sidik teh harita mah jadi ludeung nyaritakeun kajadian sabanarna kaayaan di piranisa. Mbah Edo gancang nyarita deui. Waduh, cilaka Nyai. Nyi Maya kudu gancang disusul kieu carana mah. Sabab yakin Nyi Maya bakal dijadikeun praktek atawa tumbal ku si Beron ieu mah yeuh. Ceuk Mbah Edo bari geus harek ngagedip init ngan kaburu dihalangan ku Lisa katut Silpi. Antosan abdi abah, abdi ngiring. Mohon abah, abdi oge ngiring, kudu ngiring abah tong ninggalkeun. Pokna meh bareng. Mbah Edo geus calangap arek nyarita deui ngan kaburu aya sora anu lempang bari gegedukan sora lingis kana taneuh ngadeuketan ka plebah dinya.
Cilaka. Bah Edo reuas hatena sabab geus apal kana eta sora anu lempang. Anu pastina wae eta teh Mbah Beron arek ngaliwat ka eta tempat. Dalah Lisa Katut Silpi oge memang geus apaleun kana eta sora. Katara beungeutna ngadadak sepapias lir taya getihan. Calangap teu bisa nyarita lir disampeurkeun ku malakal maut bae. Ngajemput maranehanana duaan anu can siap maut. Ngan untung Bah Edo gesit gancang ngajewang leungeun Lisa Katut Silpi dibawa init gagancangan ninggalkeun eta patempatan pikeun muruka tempat sejen anu sakirana bakal aman. Teu lila gok tiluanana mangihan liang sagede kuka hanapeun gawir katut walungan loba batu laleueur. Caina rada gede ngan teu matak hariwang pikeun cicing mah. Sedengkeun di luhur gawir jalan anu tadi Kulisa jeung Silpi Katut Bah Edo kaliwatan. Mbah Beron tayohna wae ngadenge di eta jalan aya anu lumpat najan masih rada anggang oge tadi jarakna teh. Ari sabab ceulim Mbah Beron memang seukeut pangdengehna. Panonna culang cileung bangun aya anu keur diteangan. Bah Edo ngantelkeun curugna kana biwir. Terus ngaharewos ka Lisa Katut Silpi anu keur nyemprot di jero liang guha bari ketir harita teh. Cari cing di dieu. Dong ka mana-mana nya. Abah ari kaluhur deui, tenang we pokona mah. Bakal aman. Ceuk Bah Edo. Lisa jeung Silpi tembong ukur ungeuk di barung jeung ketir hate sarta ratu jajantungna. Kade Abah? Ceuk Lisa halon. Bah Edo teu ngomong deui kurobas. Naik deui mapai gawir anu memang loba ari katut jujukutan. Terus nepi ka luhur ari gok harita teh. Bah Edo pasang rog pisan jeung Bah Beron anu keur ngajanteng culang cileung panonna neangan sora. Prok. Dua teutepan bentrok musuh jeung musuh patepung deui di eta patempatan. Sia geuninga Edo. Boa sia tadi anu lompatan teh nya. Tas jumput ke naon, ha? Boro dewek arek ka imah sia, bat pangis di dieu yo geuningan. Tapi aya untung we. Ngarah dewek teu capek itu nyusul ke imah sia dulu. Pok harita teh Mbah Beron muncreng. Bah Edo tembong ukur nyerengih seuri pok ngawalon salsenaker. Ari maneh Beron? Kabina-bina teuing. Can pernah sakali mah mun panggih jeung dewek nyarita lemas deuleu. Tong bari sasentak jeung ka asal kitu atuh. Beron, hargaan dewek coba. Hayang dihargaan. Hayang dihargaan sabaraha Edo maneh teh euy 2,5 nyaan si laing mah panjang umur can modar-modar sakitu ku dewek teh heula disiksa bebeakan oge Edo. Masalah umur aya anu nangtukeun deuleu. Anging pangeran. Wah, pangeran. Jadu dewek percaya kanu ayana pangeran. Demi iblis pokoknya mah dewek mah. Gila tobat angguran mah maneh teh Beron. Gila tobat. Ulah mutad wae nyarita teh bisi peuting ieu si laing pinangis jeung apes. Wah, jadu kahulu-hulu sia teh Edo. Dewek saumur-umur bakal kieu jeung kieu teu hayang dipapatahan ku saha bae. Oge upantar sia mangkeluk Edo. Geratatan deuleu sia angguran mah Edo. Peuting ieu sia bakal ngarandapan peuting anu panungtungan. Temal Mbah Beron beki garihal nyaritana teh. Terus maca jang jawokan
Leungeun katuhuna ngacung kaluhur di baru ngakeleter. Nyedot kekuatan batin. Bah Edo bati gogodeg jeung yakin yen Mbah Berod memang geus euas hatena hese dilalemah. Hese dilelemuna. Puguh Mbah Berod mah geus satengah ti iblis moal aya rasa kamanusaan. Nyuruh nyul ku hawa nafsu, murtad ngabalad jeung iblis. Srog Mbah Edo ge kapaksa tatan-tatan pikeun yang hareupan Mbah Berod anu keukeuh nangtang deui tarung ka dirina. Teu lila keblik Mbah Berod tuluy ngakeblikeun suku katuhuna ka hareup, nuturkeun dua leungeun anu didorongkeun laju dipapag ku Mbah Edo dina jarak 2 lengkah. Heup hiat Mbah Berod harita teh. Kitu deui. Awas rasakeun sia kula ngajar. Edo. Heup hiat. Heup. Mbah Berod jeung Mbah Edo terus nalaker tanagana masing-masing. Tur eta kaayaan teh bisa kadengieun jelas kulisa katut Silpi anu keur nyumput di jero lombang guhatea. Mitra, waktosna kabujeng seep dina bagian ka-18 ieu carios lawan bodas dipungkas heula duwi ka dieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu ka-18. Hapunten anu kasuhun timang Ridwan sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.